Bun, Bun, ya neng teh, kemarin dipanggil kalau panggil sakit aja bayar wae wong kuliah. Kemarin dipanggil neng Uci. Eta, habis pembayaran aku sangat sabar lah. Karena makasih sisa kali, jika kasih dibayar kaya lah. Tadinya itu budak ngomong. Iya payung daripada meuli mah si omean ieu omean atuh. Hayong meuli wae mah tuh. Ieu payung omean ieu perkali ngawatan ieu na tah. Ieu Winut kudu digawean. Anu kudu digawean di atap. lain kitu ieu payung ieu pan ieu musim hujan. Ieu daripada anak urang meuli du anyar ieu kajana omean ieu. Eta budak ngomong dia tadinya 3 bulan sanaya. Tuh kudu riweuh ieu batu mah setahun can dibayar teu gandengna urang kayak 3 bulan atuh. Bida kaneng ka guruna kitu. Tas kitu atuh aya teh. Baru masa bulan sekali, ieu mah 3 bulan, cenah ngampung. Oh, udah can aya kitu keng saya dibayar bejakeun ka guru. Kitu atuh ya da lain anu sorangan, sorangan teh. Tuh, kahayang teh budak ngomong kitu teh lain nyebutkeun kitu. Sok teh ku aya hari neangan kitu ti mana we milikna. Tanggung jawab budak hayang sakolahkeun, hayang pintar, hayang naon, biaya eueuh. Oh, da ieu udah ngomong kitu. Ngana kewe saya duit mah dibayar atuh. Terus aya duit di mana-mana aya duit nan kudu usaha. Oh, kamari ada usaha terus ka eta terminal muas beuteung atuh. Ayeuna urang ieu maksakeun ini mah aya muatan, aya penumpang. Baru digeureukeun ngadahar. Nafsu. Ya, dagang sepi budak bayaran gede. Pagawean cicing jeung dahar teh era ku awak. Masalah kadinya kan ada dagang matung kayak laris deui meureun atuh. Ayo nyebutkeun laris deui da anggar baran meuli mah ku modal. Apa aya batina meureun eta beulikeun deui modal. Mah nyeri hate teh pangusahakeun. Kan atuh aya samajuan kumaha. Sasahan terus. Ayo we dipake dahar. Budak sakola hayang pintar kerjaan atuh. Arek kumaha da urang malah mun jadi salah teh mikir tuh. Hah? Lain ada teu dahar samel. Lain tak sih, ieu. Lain kubu daya noma. Ieu, da urang oge mikiran pabadinya mah ngakecan gawe urang teh. Di mana teh harita geus aya gawe, kamana bikin ada gawe kah balik fi hemot awal. Heuh, atuh pelaku urang kalau di ditu gaburusut di ditu era. Ada hukum atuh. Lain alasan ieu ini deui da bakal beurang atuh. Malah aya penumpang. Moe penumpang ini teh oge percuma urang di ditu. Mereka cicing di imah tuh baduit oge daripada urang gawe teu moal duit anger. Awas saseuleuh awewe eta ngomong heuh. Ini kan jauh. Tahan tos we. Neng. Tutu. Inu mah era teh ku neng. Ayo we, inu teh mere modal. Tina dagang sapir bake sakola betuluhan bisa dangar oge. Asal sama neng mana teu ngarti-ngarti, ngahwa we jeung ngahwa. Lain kakurangan dahar, telat masak. Edan. Albatan ciga anu kurangan urang atuh. Dah, dagang cabrak kuning molor. Gandeng si Tarsih mah. Alah. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy, Neng Sulis. Oh, aya geus. Neng saha? Saha bun? Neng. Teh ka dieu teh kalau bacalan mana teh? Dia teh cantela.
Neng kumaha sama tante tuh jatuh tempo. Paling abing ke warga satunya kaya serang ke bunda abi. Hutang naon deui neng? Ikan mas saya tilas ka Jogja bun, pas bunda teh atau ayah senam, pas saya teh bunda nate. Tenang. Genep bulan deui ya teh, di kayak minggu kemarin can mayar. Tahan nungin mah. Si ayah ada di piwarang ku ayah neng mah. Sabarang hutang mah. 500-nya ya teh. Aduh gusti. Jaba sakola, jaba ieu. Usaha teh. Astagfirullahaladzim, Gusti nu agung. Kasna. Anjing. Nah, ini kasih dia tuh. Tuh tingali. Nu lagi Naon deui ieu. bayaran teh nyaho urang. Guru ka dia guru. Lain guru itu bukan hutang. Ah. Lah, ini biasa. Kita mau pada uwihnya. Ya, Neng. Oke salah. biasanya kayak kada deui. Yo. Kan Tanggung sama jawab. kieu. Usaha teh hutang teh Alhamdulillah sekolah tetap gede. jadi bayar. Wah, hatinya lagi teu nyaho tempo kewe ini ke heula kita tekan aya beja. Geus pugu jatuh tempo geus leuwih ti 3 poe. Kalau hutang naon poho deui atuh eta teh cenah Urut tuh. ka Jogja, cenah ngomong jak budak sekolah. Beda bongana tuh tarsi eueuh yang asa nyinyeum ka eta tuh. Nah, itu tanggung jawab bayar. Loga gue ciga. Bayaran Satu. bayaran geus eueuh we.